Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang ngabandungan pangnyepan dinten ieu hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun ama nu linggih di sawarga, abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebat asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicuta tina buku renungan wasiat anu dijudulan Ngabendung Cariosan Jalmi Gejul. Dumasar serat Petrus nu kahiji pasal 2 ayat 11 dugi ka ayat 17. Sarengna janten puseur pangnyepan urang nyaeta ayatna nu ka-15 anu ungelna kieu. Sabab kalakuan aranjeun anu hade teh ku Allah bakal dianggo ngabendung omongan jalma-jalma anu gejul. Para mitra, kantos teu anjeun ngadangu istilah julid. Istilah ieu seueur diangge di media sosial sababaraha taun ka dieunakeun. Julid dihartoskeun hiri dengki kana kapunjulan batur. Sirik kana kasuksesan batur nu diungkapkeun ngalangkungan komentar langsung di media sosial. Jalmi nu julid resepna nyerat kaawonan batur, nyinyir sareng nilai negatif. Urang teu tiasa ngungkulan jalmi julid ngan ku cariosan wungkul, tapi kedah kumintonkeun lalampahan positif urang, lalampahan anu sae. Para mitra, serat Petrus nu kahiji eusina teh nasehat ka urang Kristen anu ngumbara sumebar di sakuliah Asia leutik palih kaler anu ku Rasul Petrus disebat umat pilihan Allah. Serat Petrus nu kahiji pasal hiji ayat nu kahiji. Aranjeunna hirup di tengahing jalmi-jalmi anu teu percanten ka Allah, nu teu wanoh kana tradisi aranjeunna, sumawona kana kakristenan. Hal kitu janten tantangan kanggo aranjeunna, pitenah sareng pikiran sempit tumiba ka aranjeunna ti jalmi-jalmi gejul nu teu wanoh ka aranjeunna. Mayunan hal kitu serat Petrus mepelingan sangkan aranjeunna milampah nu sae ngajenan ka unggal jalmi sareng kedah sieun ka Gusti Allah. Lalampahan nu sae kitu baris ngabendung omongan jalmi-jalmi anu garjul, ngabekem lalampe jalmi-jalmi anu paralung disabudeureun aranjeunna. Mayunan kekecapan negatif oge ku cariosan remen teu efektif ngan baris nimbulkeun adu renyom nu teu jelas. Komo deui di media sosial nalika seratan sakitu kawates sareng tiasa disalahartikeun. Cara nu efektif mayunan kekecapan negatif ti batur nyaeta kumintonkeun lalampahan nu sae. Lalampahan nu sae langkung tarik tibatan cariosan. Lalampahan sae urang baris ngabendung sadaya cariosan jalmi-jalmi gejul. Hayu urang ngadoa. Hatur nuhun Gusti kangge pangnyepadanget ieu nu mepelingan sangkan abdi sadaya milampah kasayan ngajenan ka unggal jalmi sareng sieun ka Gusti Allah sakanggo ngabendung cariosan jalmi-jalmi genjul. Leres pisan lalampahan teh langkung tarik tibatan cariosan. Berkahan abdi sadayana supados salawasna ngalarapkeun pangandika Gusti dina kahirupan sadidinten. Salawasna milampah kasayan nu pikareueuskeun sareng kamanah ku Gusti. Hatur nuhun Gusti, paneda sareng pangdoa ieu disamba sareng disuhunkeun di lebat asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasutkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan, cak heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial
ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.